Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Wah, serius arisan mana? Oh iya gini. Ayah di dia. Ya orang hitung deh, bising orangan. Wih. Karena kelan duit, loba duit. Minta dong Neng. Meneta kaup seneng, mana ninggal inunya kelan duit kan. Menta, jeung menta. Ya kan mumpang-mumpang atuh mah. Pan kamari geus dibere atuh seneng. Kamari iraha ari mama. Pas nyokot duit teh ati broling. Heeh, pan dibere ku mama 5.000 lain. Meni atau eta mah geus ya mama. Eta mah minggu kamari, pan enak mah geus beda minggu atuh. Meni jang naon atuh ieu minta duit teh? Jang renang. Apa nanya? Minggu hareup teh geus libur sekolah. Jadi Neng dan juga Jasmine merencanakan buat pergi berenang. Alah meni loba pancara kente anya maneh. Yeuh, libur sekolah mah anggora mah bantuan indung. Lain kadon renang naon? Bantuan indung eta anu penting mah. Meni da sekali-kali atuh mah teu mineng. Awas seneng naon maneh mah minta we duit. Kecuali maneh mantuan mama ke ku mama dibere duit, tapi saminggu mantuanna sok. Edek mah. Meni lila-lila teuing. Sapoe we atuh tong saminggu. Kumaha? Nya eta mah lamun edek we seneng, lamun moal teu naon, da mama mah teh masalah. Da ada masalah mah maneh, nu butuh duit mah maneh lain mama. Mama duit lagi loba. Meni geus atuh ke kuning dibantuan saminggu beberes, dibantuan sasapu. Naon sasapu hungkul Ya terus naon deui atuh? Nya kabeh atuh seneng maneh teh ya. Dimulainya mimiti ngagosok kamar mandi, terus nyapu, ngepel, nyangu, ngake, terus nyiram tanaman. Kabeh eta kudu kumaneh digawean. Naon meni loba-loba teuing, juga anu rek dibere loba we duitna. Mama masuk berbohong. Nya mama bohong ya. Mama mah tara ngabohong, jangan pernah ngabohong. Bung Neng mah teu percaya. Hari itu di kamar hari mana Seneng? Kadon indit geranya, Seneng. Ari budak eta nya ditita beberes di buruan ge embung, komo teu di buruhan. Simpen heula duit arisan bisa anu nyokot. Bala-bala tahu isi bakwan gorengan. Koneng, kamu jualan bala-bala eta? Iya, Neng kenapa gitu? Kamu mau beli? Henteu oge sih. Neng mah ukurannya hungkul. Oh, apa yang sedang beli? Bala-bala. Hari itu si Koneng, kadon indit kana budak teh. Gorengan saku. Nah, si teh panas-panas trika teh aneh, nyolok dah padahal mah. Adeuy meni rajin kitu ieu budak Mamah Ningsih. Ya iyalah budak Mamah Ningsih mah rajin, teh juga budak Mamah Ida kadul pada gul. Dih, naon sih meni sak mamawa partai, teu suka Dih, fun maneh atuh anu mimitian nih. Kumaha sih? Oh iya maaf. Ya, dasar si Neng Nong. Dik naon kamu ka dia ini teh? Rek mantuan aku nyetrika. Nyalain atuh nih, rek naon nyetrika. Neng mah nya ka dia teh rek menyampaikan kabar buruk alat best news. Kabar buruk naon ieu teh Neng? Bebek kamu kawin deui? Jasmine sok ka mana wae mana emang ngomong teh, lain eta. Terus kabar buruk naon atuh? Jadi Jasmine-nya sepertinya kita teh gagal berenang. Iya mah. Neng tidak beri duit soalnya ku si mama. Oh begitu. Nah kamu mah tidak bersedih ya teh Jasmine? Nah emang kudu sedih gitu? Ya kudu lah. Pan kita teh jadi renang. Kudu kamu teh, aduh aku meni sedih sekali gak jadi renang. My bestie oh no. Gitu kudu na. Meni lebay bari naginya. Kan kamu anu hayang renang mah bukan aku. Tapi oke sih. Hai guys. Cia tuh koneng kamu teh tampilna simpenlah di luar meni di bawah ka email gara kamu mah geus nyoheureun. Simpan. Oh iya maaf. Udah ya guys, udah Ica simpan di luar. Ari kamu dek naon ka dia ieu teh koneng? Lainna tadi teh keur jualan. Iya, kerjualan. Terus jualan kamu mana atuh? Yang tadi tampilna kosong. Sudah ludes kah?
Oh, geus beak. Soalnya tadi Ica teh jual dedet ka Bi Enung. Jual dadak. Kumaha ya teh maksudna? Bala-balana dipaksakeun gitu di wawal-wawal dedet gitu. Lain ih kamu teh meni kumaha sih? Atau mun kawas kitu mah binungna meleg kamu teh. Terus maksudna naon atuh jual dedet teh? Jadinya nih jual dedet teh artinya jualna maksa, jadi kudu dibeli karena udah maksa gitu. Namun teh dibeli kumaha? Didedetkeun kana bibirna neng kitu tah meni. Teu paham-paham ieu maneh mah. Aneh deh. Heeh, nih kayak gitu dong. Ih, mending ngeri Ica tong jual dedet ka Neng ah. Mau jadi siun hiu. Selenger maneh-maneh nong. Terus koneng, kamu kali ada naon ini teh? Udah boleh we Ica mah. Guys, nanti kalian liburan mau pergi kemana? Di Kerenang kita mah, tapi itu jadi soalnya si Neng tuh boga duit, seperti itu. Oh gitu, padahal mas sama kamu aja we atau Jasmine bayarin. Kan biasanya juga seperti itu. Neng karena kepikiran, kan biasa lagi kamu, Jasmine anu sok mangmayarkeun mah. Aduh maaf. Nih, hoream dari skill time nih, ya udah sama aku difang bayarin. Tapi nanti pas kita sekolah lagi, bakal nasi goreng kamu bagi dua sama aku. Gimana? Ih, nah gitu. Mau ah? Ya, itu ge lamun yang difang mayarkeun renang, lamun teh nya sanenaon aku mah tidak rugi. Ya udah deh, nggak apa-apa Jasmine. Anu penting mah dipang mayarkeun. Hari Ica kumaha atuh Jasmine? Kumaha naonna ieu teh Ica? Iya itu dipang bayarin apa enggak? Emang kamu diajak itu ini teh Ica? Oh Ica tadi ajak ini teh, mana jahat kalian mah ini. Nih, fundungan mah namanya koneng. Ih, udah sama aku dibawa, diajak, difang mayarkeun. Titik. Iya makasih Jasmine. Nanti sama Ica dikasih bala-bala hiji sama bubuknya. Tapi asa kagok teu sih lamun renang? Kagok naon ini teh maksudnya, Neng? Nya kagok we lamun renang hungkul mah. Jadi kumaha lamun ka waterboom? Bener Neng, mending kita ke waterboom aja. Soalnya ada sododot-sododotnya. Idi, mending ka era pisan. Keur mah yang difang mayarkeun, hayang ka waterboom anu mahal nih. Malu dah aku mah, dasar si Papio. Nyobain atau Jasmine menit sekali-sekali udah nggak minum. Embung aku mah mun ka waterboom mah. No. Nah kalau embung Jasmine, padahal seru nyaho bisa sesorodotan. Bisa gitu. Gue aku masih sesorodotan gitu teh, siletan. Ih takut. Kalau biasa-biasa weh. Menit seru kamu mah Jasmine. Yang gus Neng kita berdua aja yuk ke waterboomnya. Tolong diajak si Jasmine mah. Embung lamun duaan mah. Sasok anu dek mayarnya lamun duaan. Oh ya, yang satu kumaha Jasmine weh, kumaha anu mayarkeun na. Aku mah pengennya ke alam-alam gitu gak sih? Kayak ke gunung gitu. Yuk ke gunung. Bung aman Ica mah capek, mau nanjak-nanjak, kan Ica malam-malam lembut. Nengnya embung siun. Bejana cina di gunung malah bajurik, cina pasar goib. Barjung lamun nyari butung kumaha oke Nya tinggal ngagali naon hesena. Meni juga ucing. Pokoknya mak neng mak embung Meni nya geus atulah. Kita camping lagi aja. We, yuk. Mending naon si Jasmine camping-camping wae tarame Ica mah dek balik Bye. Bala. Ya juga kok neng rek balik mah meni rek naon ka dieu ge. Jadi kumaha neng kita kalau misalkan camping gimana? Campingnya di mana ieu teh? Ya di harapan imah Bu Imas we. Jika waktu itu seperti waktu itu. Jigana terame deh. Rame ini mah pasti rame. Sok pokoknya nanti aku beli apa ya? Beli daging-dagingan suki-sukian gitu gimana? Kita suki-sukian. Kumahanya jika nama neng balik heula berpikir dulu apakah dek atau moal nangke neng dadah Jasmine hari itu masih neng balik segala nih masih keur diskusi teh kan balik tuh manda ieu da setrika nah teh kurung-kurung nah teh Vanes Fantas sarua teh nyolok kumaha sih nih sebel dia daripada camping lo barengit mending sare di imah bisa nonton TV. Meni kesel dah sama orang-orang di pabrik Ratna gaji di bawah UMR gini hayang kapila getri
Mana harus bawa makanan? Ratna harus bawa makanan apa? Si Bunda aja kali ya? Tanyain aja. Gerong doi, papa. Gerong doi, dada. Halo Bunda, Sepada. Gerong doi. Mana sih si Bunda teh? Kok dipanggil gak nyaut sih? Apakah dia ada di dalam? Coba kita tengok. Maknya. Gerong doi. Hai Bunda. Maknya, yang rata meni Bunda rewas yo. Jangan hidup di dinya rata punten tenawar. Maknya. Ratna udah punten ya? Bunda aja yang gak ngedenger ini mah. Atas punten ya. Maknya, hampura neng Bunda teh poho yo. Kan ada asli make genset jadi teu kadenge. Maknya. Atau nyetrum meren, maka genset dina celima. Gimana sih? Maknya, henteu atuh nyetrum. Yo, cobaan. Eta mah headset atau Bunda, bukan genset. Meni kampung. Eta headset Bunda teh. Maknya yang mentah kada genset wae atuh da parem bae rampung ieu teh. Jadi nang Ratna dek naon eta ka dieu? Ini Bunda Ratna teh ya mau order makanan gitu. Bisa nggak ya? Makanan naon ieu teh neng? Kadodok basreng? Jangan kadedok basreng atuh, yang tahan lama gitu. Apa ya? Naon atunya anu tahan lama mah? Es cekek paling. Atau es cekek mah minuman Bunda. Kan Ratna mah pengennya juga makanan. Duh, naon atunya Bunda bingung. Emang naon ieu teh neng Ratna? Maka jeung pesen makanan sagala itu ke Bunda. Jadi gini ya Bunda. Jadi anak-anak di pabrik teh mau ngadain gathering di Pila. Nah, masing-masing manusianya teh harus bawa makanan. Makanya. Ya enggeus atuh neng mah berarti teu kudu bawa makanan. Kok nggak kudu sih ini teh? Why? Ya kan tadi cek neng Ratna anu kudu bawa makanan mah manusia. Terus naon ini teh maksudnya? Ratna bukan manusia gitu ini teh maksudnya? Makanya. Hore atuh neng. Nih si neng atuh bisa dihoreikeun makanya. Gak serius sih Bunda mah. Udah Ratna mah mau cari yang lain aja. Gak akan pesen di Bunda. Bye. Har itu si Ratna ponong. Yang kudu digerongkeun deui. Makanya gerong doi. Sebel banget deh sama si Bunda. Kemana ya Ratna mencari makanan buat dibawa ke Pila? Punten lah. Enggak, ada apa ya? Kok ada beda dari di sini ya? Ada apa emang ini teh? Halo, yuhu, hai. Enggak lah, saya mau lewat aja tanya. Alah, Mangga. Kenapa ari si Mang itu ya? Ari duit arisan teh kumaha keunnya geunahna Meng? Sama karon molor. Dibalanjakeun, beak sehari taeun. Dijieun usaha, dagang kue. Kumaha mulaina? Cik Meng kumaha mulaina? Meni gujih boga duit teh seklan wae. Nyakeun bae atuh baratas Neng. Dasar budak nu tunjung. Meng. Saya teh nu tunjung. Eta si Asada pasti keur marah-marah. Ratna baru ingat kan si Asa bisa bikin kue ya. Kenapa nggak ke si Asa aja? Halo Elsa, Sepada. Pasti si Ratna ada anu sepada-sepadaan mah. Meng apa duit? Sepada, Elsa, Ratna di sini. Halo, yuhu. Iya nih sepada-sepadaan wae nya ai maneh. Naon atuh? Jadi gini Elsa, Ratna intro dulu boleh? Nah, jadi kan anak-anak di pabrik Ratna teh mau mengadakan gathering di Pila. Nah, masing-masing orang teh harus bawa makanan. Seperti itu. Oh, terus kan atuh urusan eta jeung maneh ka dia sagala? Dek mau mama Neng? Bukan, jadi ya Ratna kesini teh Ratna mau pesan kue. Kue nanahaun ya? Kue yang kemarin itu loh, yang tester itu. Ratna mau pesan 100 pieces, bisa kah? Bisa? Halo? Ini loba-loba teuing ari maneh Ratna? Ya gak apa-apa atuh. Emang kenapa? Lain gak apa-apa ari maneh. Sin teu sanggup sama Neng teh. Jeung bingung, kumaha atunya bingung. Bingung kunaon kamu? Kebanyakan pesanan Ratna ini teh. Lain masalah eta ieu mah. Terus bingung kenapa kamu teh? Meni loba kabingung teh juga Aldi Taher ih.
Kumahanya ngomongna bingung udahlah mending gak usah ngomong kamu mah. Pokoknya Ratna pesen 100 pieces buat minggu depan. Jangan lupa ya Elsa, thank you. Ratna, hari mana can gede channel geus init ya. Alah, pokoknya mah 100 pieces hari Minggu ya, bukan minggu depan tapi hari Minggu. Bye, thank you Elsa. Itu si Ratna gerak. Kumaha atuhnya jeung kentongnya. Ratna emangnya pesan teh kumaha ya teh Ratna? Karena bala. Mending ngeri Ica. Tong jodoh tok. Neng maka dia tadi menyampaikan kabar buruk Jasmine.